Para mitra ulang teraskeun deui hanca dongeng nuju judulna neangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kabingaan. Atuh para mitra neangan Bapa karangan Kileksa ulang teraskeun ayeuna nincak bagian ka 66-nya para mitra sabada namatkeun bagian ke 65. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu dalapan enjing wengi tabu dalapan wengi. Nyangakeun eta-eta hiburan pang beberamana ayeuna nambe bagian ka 66 masih kene panjang para mitra, masih kene panjang di dongeng. Namun upami hoyong tamat mangga buka playlist Mang Jaya official. Di dieu aya kira lagu 60 grup anu tos kaluar para mitra nyaeta kumpulan-kumpulan video Mang Jaya. Didinya aya para wargi sadaya carios-carios nu hoyong naon we kanggo milih we para mitra. Mana nu hoyong dipayunkeun nyangakeun we ya. Aya 60 ieu para mitra grup 60 ieu 60 naon teh harus nama judul kitu nya mangga nyangakeun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ayeuna dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka 60 urang teraskeun deui para mitra. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyangakeun etang-etang hiburan pang beberamana. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka 66. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi sabada harita Mang Dampa ngilu main di dinya. Mangga urang sami Bandungan hanca dongengna. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Para mitra kaum dangu, kocapkeun para wargi sadaya harita teh. Mang Dampa nepi ka janari leutik ngadu teh masangna eleh jeung eleh bae. Ari anggara harita tuluy-tuluyan menta ditukeran duit. Lila-lila duit nu aya di bandar kakukud ku anggara ditukeran ku duit ciciptaan teh. Duit asli merekis dina koja manehna meuni geus berat sabab loba duit kencringna. Pamungkasna Mang Dampa humandeuar bari nguliat. Sangkeng karasa ngajeletit sirah lieur pok ngomong ka banar. Aduh, kuring mah taluk lah. Modal beak ieu sirah lieur mata geus kunang-kunangan. Peuting isu kurang tuluykeun lah. Nah elehan deui keterukeun modal teh. Lain aya keneh jang. Ulah sok cerehan main mah nepi ka berai beurang ieu teu naon-naon. Cek si bewok ka anggara. Beak modalna ka kuring mah ngaku eleh we dina urusan main mah da teu bisa ngungkulan balad akang atuh. Anggara ngomong leuleuy api-api nu hanjelu pedah duitna geus ludes. Nyari geus beak mah teu naon-naon ngan isukan ulah kapoknya datang di ka dieu bawa duit kaloba. Mangga ka amitan we rek balik heula. Jig. Anggara buru-buru indit ningalkeun tempat main dituturkeun ku Nyi Saerah jeung Mang Dampa katut si Tegar. Ari si bewok marah mai sabab kumanehna kasaksi pisan duit anggara udulan. Murudul arasub kana rajut kabuyutan. Untung ye, untung. Peuting ieu bentang terang aya di urang. Meuni lelenggakan bakat ku Bunga tuluy ngadeuketan kanu jadi banarna. Buka rajutna menang sakumaha duit euy. Nu ditugaskeun jadi banar ngagugu rajut dibuka ana breh duit meuni ngentep. Peuting eta bebeunangan asa leuwih loba batan anu enggeus-enggeus. Mangkading duit meuni jaleger naker. Beres. Beres juru simpen pasti muji kana pagawean urang. Hayu buntel sekalian, inditkeun ayeuna pisan. Sanu inditna ka? Si Oceh nanyakeun. Nu indit peuting ieu Minja jeung Asta. Awas, ieu duit teu meunang diganggu, mun coceng beung sia gantina. Moal tuh ka, ira kuring sok coba cit. Cek Minja bari melong kana duit. Heuh, sumur. Tayna kieu. Kulantaran puting ieu mucekil, beurangna teu kudu ngider. Haree sing tibra, keun bae. Duit mah moal burung murudul isuke datang deui. Si anggara bakal panas hatena. Anak buahna aratoheun. Lantaran isukan mah beurangna bebas tugas. Bisa sare kalayan laluasa Iwati Minja jeung Asta anu kudu indit ka hiji tempat setor duit ka gegedung.
kacaturkeun anggara sapara kanca para mitra. Serog ka imah aki jeung nini kasampak meniti iseun. Da pugu geus sarare tapi digeingkeun. Henteu hese brai panto dibuka pus-pus ka jararo. Kaasup si Tegar ngahaja diajak ka jero teu meunang balik ku anggara. Bro, koja dina meja katenyo menibu citrek pinuh ku eusi. Si Tegar ngarasa heran lantaran koja teh jiga nu pinuh ku duit. Da kadenge mending ngirincing. Mang macan ngartos jang kumaha sanyana nu tadi teh. Cek Mang Dampa bari ngabaheuhai bangun lungse katenyona. Ih, Mang Dampa mah belet piraku teu kaharti. Unggal eleh Kang Anggara sok nukeran duit. Nu palsu asup ka Banar, anu asli asup kana koja urang. Nyi Saerah hideng nerangkeun. Anggara geus teu kudu ngomong deui. Nyanyaan jang, Mang Dampa curingha. Teu salah Mang nu matak duit urang beak. Kabeh asup kana rajut batur minangka tukeurna ieu duit sakoja. Bagikeun ka balarea nu ngabutuhkeun pek bilang aya sabaraha ribu cenah. Oh, kitu. Kaharti atuh ai mah paingan atuh. Nya bener satuju ari kitu mah. Halus pisan jang. Mang Dampa atoh kop kana koja ana breh koja teh geuning aya 2 liang. Saliang pinuh ku duit, saliang kempes da urut dieusi ku duit ciciptaan. Teu laloba omong deui duit diitung ku opatan. Tetela hasilna mucekil da eta we cenah aki jeung nini meuni kumetap ka bitaeun. Ngan bae teu wani menta da rumasa teu milu ngala. Beres jang loba duit yeuh. Menta bubukna atuh ah. Ulah kitu Mang. Ye lain duit urang tapi duit batur. Ratusan ribu duit urang Cilenta diserot ku si Durjana. Ayeuna karek beunang sabagian ku urang. Jadi ieu teh lain milik urang tapi duit urang lemur bagikeun. Ari urang kumaha jang? Mang Dampa hanyelueun. Ah keur dahar mah. Bakal ti Jang Suhama ge kandel keneh atuh. Yak ajeun ari kitu mah. Ayeuna kuring rek mere tugas ka Kang Tegar. Naon tugas Kang teh jang? Ari akang apal ka kantor kacamatan. Tuh jang da acara ka ditu akang mah. Rumaos kurung batok. Na bade naon kitu jang? Si Tegar teu wabuheun jeung kantor kacamatan. Kuring butuh ku bantuan tinu wajib pikeun ngepung balad si bawa pewok. Paling telat peuting isu kudu geus kacerek teh. Pokona kacerek kabeh sakurang-kurangna aya nu beunang jagona. Punten megat kalimahnya Kang ulah waka laporkan wajib bisi kagamahan. Keuneu ku urang lanang engke mun geus kacerek nembe pasrahkeun. Nyi Saerah teu panuju kana niatna Anggara. Naon sababna era? Kieu Kang, mun digadabah kuno wajib bisi kalabur manten, akhirna tujuan urang bakal gagal. Memang ari ngan sakadar newak balad si bewok mah gampang abdi ge sanggem. Tapi sing emut aya tujuan nu langkung jauh. Nyatana hayang terang rusiahna sabab jelas ieu mah aya hubungan jeung Ki Burandil. Abdi beuki apa si bewok salah saeji nu ngabinasa kolot abdi. Memeh dicerak korong ka pendak heula. Na di mana sayangna? Ai nya. Tapi nah sidik si bewok teh nu mateni tuang rama sabaraha urang nu apalna? Ceuk Anggara. Nu bewok jeung nu baju belang, nu jadi Banar teh malah mah aya sarupi deui nu katinggal ku abdi teh nyaeta leungeun si Banar muntas ngamainkeun dadu sok nangku wae dina meja. Mun mupul duit taraku 2 leungeun, taku aya kitu abdi curiga. Curiga kumaha kitu? Si Banar licik mun geus mere meunang sakali ka batur. Si dadu tara aya dina lapak tapi ditungkup ku leungeun katuhuna. Nu matak pantas mah tara aya nu meunang da unggal mangkok karosong sadaya. Tapi kumaha cirina? Sakilat ku abdi katinggal mangkok teh aya 7. Nu genep lebet kana pakalangan nu hiji deui ditungkup ku leungeun si Banar. Leng Anggara ngahulang. Manehna mikir kumaha carana sangkan eta Rusia bisa kabongkar. Mang Dampa ge mikir lila-lila pok ngomong. Haha, gampang mun geus nyaho kitu mah tuh unggal rek narik si Banar kudu namprakeun 2 leungeunna. Mun teu daekeun ulah dipasangan kitu we jang. Oh jadi kitu ge tapi kumaha satuluyna? Nya kudu main deui peuting isukan ngan sakumaha saur nyai ulah waka ngalibatkeun wajib ku urang, we urang sanghareupan heula ngan peuting isukan mah ulah eleh kudu meunang. Sawios teh modal ge mang sanggem ngaroro duit banol lah. Cek Mang Dampa darianaker. Nyera setuju? Setuju pisan Kang gak kitu kahoyong abdi oge. Ngan upami bade kitu tangtos kedahnya saya ge heula ti memeh miang bilih kedah aya patarungan. Pokona mah kedah siap sadia sagarupina upami kedah tarung teh. Tos saged Kang. Nya hayu kitu ge atuh. Urang jajal we isukan ngan omat memeh indit kudu nginum heula minyak letik sasenoknya. Moho naon maksada teh jang?
Mang Dampa panasaran. Waktu nginum karasa lieur henteu. Teu jangan beuteung we haneut. Ta eta gunana. Najan nginum beak sabotol moal naon-naon, ukur matak panas beuteung. Eta hasiatna minyak kalapa nu bisa dipake tameng dina kaayaan kapaksa. Ngan omat ulah dipake pagawean. Geus mah, kahareup mah ulah kumawani. Mang Dampa jeung Nyi Saerah ungut-ungutan. Karek kaharti ayeuna horeng minyak keletik teh aya gunana atuh si Tegara jadi namahan luangna. Namahan kanyahona nganu jadi aneh di mana Anggara bisa nyahok itu. Padahal can boga pangalaman dina hal unam inum. Rupi tugas akang naon jang? Cek si Tegar. Kulantaran rencana robah deui geus we. Mulang heula akang mah ngan isukan pas sore kira-kira pada asar kudu datang ka masjidnya. Omat ulah henteu. Mangga jang permios. Si Tegar amitan ari Anggara jeung baladna teu sarare. Lantaran sakedeung deui pasti nincak kana wanci salat subuh. Tuluy ngarobrol sakedeung geus tepi kana wanci subuh arinit ka masjid. Gancangna carita waktu teh nyerelek para mitra. Panon poe geus ngulon deui, dur-dur bedug asar ditakol ku Mang Dampa. Ngong Anggara adan asa beuki cahayaan. Asa beuki para mitra ngoncrang, lemur cilentah biji deui komara. Puguh loba jalma nu pating raringeun silih tanya jeung baturna. Nah saha nu geus wani ka masjid deui? Nu gede wawanen gentak kacai ngincid ka masjid hayang tepung jeung duani adan di masjid. Baranggok itu ieu colohok koreng Anggara semah aki tukang warung teh. Pada salat asar juljol aya nu datang opat jalma marake iket. Lempang gagah nyoren bedog serog kahareupeun Anggara nu keur ngadaweung di emper masjid. Assalamualaikum. Nu datang uluk salam gentak dijawab ku nu aya di masjid. Cungcong sasalaman gek dariuk bari jeung can pati ngarti kana naon-naon nu bakal kajadian. Wilujeng sumping ka bapak-bapak ieu teh Pak RT teh nya. Ceuk Anggara bari mencerong kanu karek datang dageus dibejaan ku Aki Sukri yen RT baris datang. Para mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya. Atuh Pak RT tuluy nyarita, leres jang mang teh danget ieu teh nuju dipercanten janten RT. Ieu da rencangan sadayana nyepeng ka RT-an nanging salami janten RT teh estuning matak sedih we bar kitu tiasa ngabela rakyat. Teu tiasa numpes kajahatan akhirna jiga teu aya pangurus we lemur teh paeh jang. Keun ulah alit mana abdi tos terang sabab-musababna. Tahin abdi bade naros bapak-bapak tos kasumpingan ku Aki Sukri atanapi teu acan. Parantos teh manu opatan saur manu. Tos kahartos maksadna sareng kumaha tindakan bapak-bapak. Sadayana gak kahartos malih mah kalintangan hunkeunana. Atuh tadi ge siang keneh tos dijalankeun nu kawilang repotna sarta leres-leres meriogikeun anu meriogikeun bantuan tos dicatet. Mari langsung dipaparin serat atanapi kikitir janten upami aya itu sareng ieu kantu ningal kikitirna we. Nu kagungan kikitir pasihan anu henteu mah ulah waka. Saya pisan eta aturan Bapak. Ayeuna kumpulkeun rahayat sina ngantri di payuneun masjid. Bari canak kikitirna. Ku abdi bade digentosan ku artos dugi kawalat sadaya nanging abdi nyuhunkeun ancer-ancer aya sabaraha kapala kulawarga sadayana. RT nu 4 badami sabada badami di jumlah jamleh aya kana 100 umpina. Atuh gancang diitung diimbang ditimbangkeun jeung duit nu aya tetela manjing 2000 sewang. Teu gede memang para mitra tapi bakal walatra kabagi kabeh. Nuhun Pak RT mangga geura keprik ayeuna tiasa ngawitan teu acan? Pangajang. RT nu 4 tarurun pating koloyong ka daerah masing-masing nu dareukeut Rabul pangheulana. Langsung ngagimung hareupeun masjid jung Mang Dampa nangtung pok biantara. Dulur-dulur sakabeh sing sabar sing tenang kabeh oge bakal kabagian nu geus boga kikitir mah teh ayeuna ngantai ka tukang jiga rek oray-orayan. Awas kudu aman, mun teu aman moal dibere. Omongan Mang Dampa gede pisan pangaruhna da eta we, sieun nenjo paroman anu dedeg pangadegna. Nu jangkung badag pikasieun atuh tuluy jalma teh ngantai ka tukang. Nu datang paneuri numbu kalayan sabar. Nu aya di hareup dibere komando sina nyampeurkeun ka Nyi Saerah. Bari masrahkeun kikitir Anggara mah teu milu digawe ukuran nyaksian bari nitenan kaayaan urang dinya nu nampak sumbangan. Leut-leut nu datang tuluy ngabrul ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Pak RT ge teu tinggalkeun ngan teu rayatna nu teu meunang anu rek sumeunang sumbangan. Nu geus nampa meuni dodongkoan ngucapkeun nuhun sababaraha kali. Asa meunang rejeki nu ragrag ti langit. Pangaji 2000 perak ge pikeun jalma leutik mah kacida gede hartina, lir ibarat cai sakecelak, ari keur anu hanaang mah karasa pisan mangfaatna.
Aneh para mitra sadaya jalma teh jiga nu keuna ku sirep. Teu aya nu mantangul, teu aya nu culangung, kabeh nurut kana aturan, malah mah ngareluk tungkul bangun ajri. Teu aya nu wani cucungah ka Anggara jeung ka baladna. Akhirna jalma 100 kabagi kabeh, ari duitnya sakeneh pok Nyi Sairah laporan. Artosna aya keneh Kang. Sabaraha deui? 17.000. Ketaan heula. Pak RT ka dieu sadayana. RT nu opatan pating seleuna nyamperkeun brek dariuk sopanaker. Pada pikir sanaon jang? Ceuk salah saurang. Masjid ulah dikosongkeun, ari sian deui sakumaha biasana. Naon nu perlu dibeli buru-buru dibeli. Ta duitna pakekeun kaperluan di masjidnya. Ceuk Anggara bari nunjuk kana duit nu dicekel ku Nyi Sairah. Mangga jang nanging RT teu kebat nyarita. Kunaon jiga nu sieun? Anggara nanya bari mencrong. Sieun ku si bewok sareng anak buahna galak pisan jang. Teu kop ningal nu ngalantok ka masjid diancam sarta dikakalakeun. Mun aya nu kitu buru-buru laporan ka kuring. Kuring matuh di warung si Aki. Ulah sieun ku jelema kudu sieun mah ku Allah. Mangga nanging perkawis artos mah sangakeun ka Aki Sukri margi anjeunna sesepuh masjid ieu. Oh mangga tuh ari kitu mah. Anggara ngareret Aki Sukri anu harita memang aya. Milu nyaksian eta kajadian. Harita keneh duit sesa dipasrahkeun ka Aki Sukri pikeun nyumponan pangabutuh di masjid. Mimitina mah Aki Sukri teu narima lantaran loba keneh kahariwang. Tapi sabada dibere sumanget ku Anggara, akhirna duit teh ditarima. Satuluyna opat RT dibere katerangan ku Anggara yen sarerea kudu sabeungkeutan. Ngahiji pikeun ngalawan si Durjana ku rupa-rupa cara. Jeung deui Anggara mere sumanget yen baladna si bewok ayeuna rek ditalungti ku Anggara. Nu saterusna bakal dibasmi nepi ka ledisna. Sarerea ngarti. Harita teh jeung aratoheun sabada nganuhunkeun ka Anggara, beral sarerea mulang ka imahna masing-masing. Kitu deui Anggara para mitra jeung baladna baralik ka warung sinini. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Cag urang tuna heula carita. Urang nyaritakeun di hiji tempat teu jauh ti Gunung Karaha. Aya pasir nu bulistir anu kidulna aya tegal jukut anu upluk aplak. Batuna taringul cucuk buset jeung Ali Musa menimpu ngaguyun. Angin gunung ngahiliwir, manuk-manuk recet di sarada. Patemalan jeung baturna ari langit rada angkeub mega hideung tinggarulung, kawas-kawas rek hujan gede. Dina kaayaan kitu aya 2 jalma keur laleumpang. Harita teh para wargi sadaya. Pating arajeleng dina batu nu saurang ngajingjing buntelan nu saurang deui nuturkeun bari ngalagar bedog. Horeng eta teh Minja jeung Asta nu diutus ku si bewok pikeun setor ka gegedugna. Tak. Rek meheran euy puting tadi make bisa menang duit anu sakitu lobana nya. Eta si Anggara loba-loba ting duit nya. Anak nu beunghar kitu, ceuk Minja bari jongjon leumpang. Oh heran deweke na loba-loba ting duitnya. Mun nyaho kitu mah dodoh we di imahna rebut kabeh pan beres, ceuk si Asta. Pajek dunungan ge ulah babadog rampok bisi mata kodok ulah lakon. Paka non teh dipinggal wa ku rahayat. Pana iku cara ngadu mah moal aya nu ngadakwa, da bohongan make eleh. Jeung dieu pan manyang ku cara kieu mah da najan kaserot jutaan ge moal aya nu ngadakwa beda deui jeung ngagarong. Teu karasaeun iku ngadu mah diserot ku urang teh. Nya pinter dunungannya si Asta jiga nu ngabeo kitu nya kieu nya. Akhirna anyog ka hiji gawir batu nu nang tawing hiji tempat nu kacida mata keeungna. Horeng eta 2 jalma datang ke tempat juru simpen anu kungsi didatangan ku Nyi Sairah jeung Anggara. Sartanya didinya pisan palastrana si Kope jeung Daslan oge. Para mitra kaum dangu, Minja jeung Asta bangun geus apal kana kaayaan didinya. Duana nangtung deukeut gawir batu tuluy nenjerag bumi 3 kali jeung ngajanteng ngadagoan dibuka panto. Riyeung asa aya lini kret celek. Sada barang berat anu ngagejelig ari ret kana gawir geus aya lawang buleun. Panto teu kanyahoan mukana, Minja jeung Asta teu kaget. Sabab geus biasa kitu blus ka jero kalacat mancat kana tetecean. Tuluy kaluhur jog anyog hiji rohangan anu pasagi. Reg eureun didinya ngahuleng nungguan jalan anu kadua. Kret celek sada panto batu anu kuma berai lawang leutik muka para mitra sadaya. Nukuma nu muka para mitra punten. Sada panto batu nu muka berai lawang leutik muka. Torojol aya nu bijil hiji jalma jangkung gede horeng si juru simpen anu kawasa di eta tempat. Oh, si laing Minja, mau naon euy?
pok nabari mencerong nulak cangkeng gagah naker minja jeung asta rengku hormat bangun ajrih ka eta jalma. Laras abdi pun minya ieu dijurungan ku Kang Bewok jangakeun hasil wengi tadi kitu. Saurna teh minja bari song mikeun rajut anu melenung pinuku duit. Syukur ke urang pariksa na bener duit. Gap rajut di tampanan ari minja jeung asta ngajengho. Nah bet dipariksa heula da biasana getara ngan aneh ari si juru simpen teh jiga nu kurang percaya. Berat tali dibuka dilaan ana breh lain duit. Si juru simpen molotot bari kekerot teu ngomong habak rajut gede dieusi kertas dibabukeun kana beugeut minja. Nepi ka ngajengkang blak bujurna kana batu cung curungan meuni seueul. Hiuk asta kabagean bangkieung bru rabu. Namru tapi najan nyeri ge teu nyebut aduh maksa keunang tung bari jeung heran. Tuluy rengku hormat pok nanya. Juragan, saremu mugi teu janten benu, salaksa mugi teu janten duka. Hapunten duka suhun abdi kumawantun tumaros. Naon margina atuh iteu dugi ka kieu. Da abdi mah teu kumawantun caka cokot kana artos kanggo naon atuh da. Nada cekap gaji mahi ongko teu wantun nyoceng satoran da terang barang juragan. Balagu, balet, bodoh. Dalaku sia naon eta? Si juru simpen nunjuk kana rajut anu ngalumruk dihanap. Minya ngahulang bari kerung ragamang kana rajut ditoong bari ngaleper. Ana breh reuwas nu taya papadana, mata bolotot bari buncelik. Kaget nu taya bandingna sabab teu salah deui anu melendung minuhan rajut teh. Kertas malulu lain duit. Atuh sajongjongan mangahulang bae minja teh teu ngarti kana eta kajadian. Sabab manehna nenyok ku panon sorangan yen nu diasupkeun kana rajut teh duit. Lain kertas samanea tapi nah ayeuna betrobah jinis. Padahal di jalan teu dibuka-buka, teu rumpu rampa. Naon ya? Ceuk asta. Lulu kusia asta, ceuk minya bari ngasongkeun rajut. Ari breh asta buncelik bakat ku kaget. Geus teu ngomong deui ayeuna mah kaharti paingan juru simpen ngambek. Minya, asta, sia rek diajar nipu ka aing. Samaruk moal kapanggih nya. Goblok sia, ngahina ka aing. Nanti nyaho kana kaseten aing. Ku aing mah boro-boro barang deket nu jauh ke kahalangan ku gunung tujuh kanyahoan deuleu. Juragan teu pisan-pisan ka maksud awon teh teu rumaos bade nipu ka gamparan. Leres teu rumaos wantun sumpah abdi teh. Henteu upami leres mah abdi nipu mah nyangakeun beheuk teuk-teukeun ti korogorokeun, suku genteng belokeun, hukum gantung dibuang tinggi, disiksik dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang abdi mah nampi asal tos buktos. Yen abdi gaduh talajak nipu, ceuk ninja bari dodongkoan. Di mana kertas, ha? Barabat para mitra kuminya dicaritakeun asal usulna. Saeutik kitu aya nu dikilungan sabab memang nyaho riwayatna. Si juru simpen kalah buncelik leuwih ambak. Goblok. Sepuguh aya keanehana di gugu wae. Eta sarua jeung nipu ka aing, kurang ajar gahina deuleu. Hiuk dampaleungeun nyamber cebet keuna pisan kana pipi minja. Cebet sabelah deui. Leng sirah karasa lieur. Untu ayas asa oyag kabeh bakat ku nyeri. Lila-lila minjang gudupung ngagerung bari nyekelan pipi. Nenjok kitu asta unur-unuran beungeut geus pias. Can dicabok ge geus pating sereset da pasti kabagean. Siayang, cucunguk asaan ye. Hiuk cebet kenca katuhu kabeunangan. Dampaleungeun nu karadak nengel pisan kana pipi. Cungkel ki asta rubuh. Teu kuat nahan ka nyeri nu sosongkolan teu dipalire. Duanana disodok ku suku dicungkelkeun kana tetecean nu mudun. Kurutuk curalit duanana ngagulitik blak ti beubeut deukeut lawang luar. Minja jeung asta patinggarerung tuluy maksakeun ngoronang kaluar beungeut barengep lantarang bancu nu rajaba pipi karasa panas malah mah meuni jadi bareu. Barang jelig kaluar panto geus nutup. Para mitra kaum dangu sajongjongan taya nu ngomong ukur pating puringis nahan kanyeri. Mun lain murid si bewok mah buat tadi geus kapaehan moal bisa bijeu ti jero guha. Mun teu bisa bijeu tangtu bakal paeh lang layeuskeun da moal aya nu nulungan. Sanggeus rada lila minja jeung asta maksakeun nangtung. Rumanggieung silih cekelan tuluy ngalengkah lalaunan tur karasa meuni nyorodcod dipake leumpang teh linu. Urang milik kurang teh eta. Rajeun kagiliran setor kalah menang hadiah gegeplak haneut euy. Nasib cek minja bari nahan kanyeri.
Sabar we jadi bere ngarenghapkeun ge untung euy, ceuk Asta. Heueuh nya jelema mah untung wae najan ripu ge. Keun urang bejakeun ka si Bewok. Dunungan ngamak kitu nya. Asta teu ngomong deui manehna leumpang rarampayakan. Kawas nu pehong tapi najan kitu ge tuluy ngeureuyeuh. Beuki lila beuki jauh ti lamping batu ngajugjug deui ka lemur Cilentah. Wanci sariak layung di lemur Cilentah kaayaan matak betah jeung matak waas. Tongeret reang di sadadang daunan pating aroyag katebak ku angin leutik. Sakapeung kadenge pating korosak. Mangsa harita sabagian gede mah geus keur meunang kagumbiraan. Urang Cilentah sabab tadi bada asar tas meunang duit ti Anggara. Saurang ge taya nu nyangka yen bakal aya kajadian kitu. Ti barang narima duit jalma teh geus saheng silih tanya. Saha eta urang mana naon gawena jeung rupa-rupa deui. Ngan tangtu sarerea ngomongkeun hade maruji ka Anggara sapara kanca. Tapi para mitra teu kabeh bunga. Lantaran Wanci sareupna di tempat main keur meujeuhna paciweuh. Si Bewok ambek-ambekan anak buah jerempek kabeh. Ari sakabeh geus narima laporan yen urang Cilentah geus mimiti aringet deui ka masjid. Malah mah geus aya nu wani adan. Harita si Bewok lajag-lejeg bari nulak cangkeng palatat polotot bari kekerot pok ngomong. Badut, ti saha sia menang beja? Nah bener teh atawan deui. Saha nu kumaha wani ngaganggu kana aturan kami? Hah? Kurang ajar, pan bareto geus ditandaskeun sing saha nu kumaha wani magak kana kayang tewek nyawa gantina deuleu. Lain beja samarang beja ieu mah. Teu nginyeum ceuli teu nginyeum mata nyaan. Teteh jelas teh malah si Badut. Ku sia diantepnya? Oh diantep we da teu wani nyegah. Belagug sia. Kuduna nu kumaha wani ngalawan kana aturan dewek. Tuar cokorna, tigas tulang beheungna, naon hesena. Si Badut denemal. Manehna rumasa taya kawani ari sabab teuing kumaha. Hatena ngageter ngadenge nu adan. Boro-boro hayang nigas beheung ngadenge sorana ge kalah kating sariak bulu punduk. Ras inget ka jaman keur budak, ras inget ka indung bapana nu geus taya di cieuna. Ras inget keur bolon kungsi diajar ngaji, ngan teu junun da kaganggu kunulian. Si Bewok kekerot nahan amarah beungeut geuneuk lir beusi atah beulem. Lila-lila reg eureun deui ngajanteng bari nulak cangkeng, pok nanya ka si Badut. Badut, ari sia apal ka manusiana mah teu? Teu ari apal mah teu bisa ngira-ngira. Sok, keun kira-kira saha jelmana? Siga juga budak puting tadi nu cicing di warung si Aki, nu puting tadi nyorenang koja teh. Si Anggara? Si Bewok bengong. Nya meureun. Huleng si Bewok na huleng. Miraga meneng kaget lain di kieuna nah resep main resep minum betah di masjid naon hartina naon tujuanana si Bewok teu bisa neguh sirahna kalah kalieur jeung waktosna kabujeng CF di para mitra. Mangga para wargi sadaya dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta neangan Bapak karya Kileksa dina bagian ka-66. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng geunye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga wilujeng kantun bae permios.